Carmad bagian kalima, novel Chandra Hayat, wedalan PT Mangle Panglipur, citakan kahiji September 1886, dipidangkeun ku Sim Kuring pun Nazarudin Azhar. Isukna Dharma pamajikanana jeung Obing bareng indit ka Cikiray. Sadatang-datang derek-dek dicaritakeun ku Obing kamu sibahan indung bapana Sutirah ku ayana talajak Carmad. Tuluy kana maksud arek nyaluuh bari muntang hayang dijait sabab rek diperkarakeun mun Sutirah teu dibikeun. Biasi teureun-eureun istighfar jeung maca la haula wala quwata. Nyi Sutirah nyuruluk Cipanona santeuna milu jeung menang musibah. Cek Biasi, parantos bae Kang, tong diteraskeun ka sauran teh. Abdi tos ngartos. Nyai ieu atos ulah nangis. Ieu maing aya keneh. Tapi karek tepi kadinya oge Biasi ge nyerucud. Kapangaruhan ku sasagerukna Rukminah jeung nyuuhna Nyi Sutirah ka emakna bari inghak-inghakan. Mang Obing sorangan jeung Dharma ngadak-ngadak baraseuh panonna milu teu kaampeuh ku Cimata. Dharma rarasaanana asa gondok nahan piceurikeun sararea taya nu buka soara. Biasi nu pangeulana bisa ngomong. Ieu urang teh keur dipaparin rahmat ku pangeran anu sifat murah, dipaparin iman ku anjeunna anu kuat, dipirido ku anjeunna nepi ka urang ngahiji deui. Asal tina paburencai meh udar simpai tali beungketan pamili ayeuna ngahiji deui. Ayeuna mangga urang ngadua heula, muga-muga sadaya disolehkeun. Tamat nu ngadua barabat Biasi ka sakurnu araya netelakeun. Yen kana sakumaha pamenta lanceukna teh taya bahan baris dipungpang. Lanceuk teh jadi gaganti indung bapa, tur nyata mawa kana jalan nu leuwih mangpaat. Duit giro di bank rek dicokot samahina pikeun mayar hutang Ki Dharma. Nyawahna Ki Dharma sinapinah ka sawahna beulian anyar sabab geus lisan kanu ngajualna yen rek digarap ku pribadi. Ayeuna digarap ku anak sasatna mah tangtu taya halanganana. Rukminah lain jadi repeh ngadenge Biasi nyarita kitu teh. Tapi kalah beki ngaguk-guk ceurik jeung ngarangkul suku Biasi awahing ku atoh. Geus ayeuna mah urang papada muji syukur kanu ngayuga. Urang sadrah engke peuting urang ngahaturanan tuang ka Kangjeng Syekh Abdul Qadir. Ceuk Biasi. Isukna memeh Dharma balik, Sutirah aya panuhun arek nyarita. Ku sararea tangtu bae diidinan dianggap lain nu aneh. Nyi Sutirah mando, memeh pok tungkul nyekel carecet, siga-siga nyusutan Cipanon. Nya, sing horeng Sutirah teh ceurik, rek ngomong teu kaurpok. Emakna kaget, bapana melong, ninina ponya kitu. Lila-lila pok ngomong sorana ngageter. Mak, bapak, abdi teh nada dihapunten dunya akhirat tina rumaos abdi anu ngalantarankeun ka sesa emak sareng bapa. Upami teu enggal-enggal dijait mah ku Aki Obing sareng Mama Ing, tangtos langkung-langkung nyesahkeunana ka emak sareng ka bapa katut adik-adik abdi. Abdi nada dihapunten ka sadayana. Sareng nada jiad pangdoa supados abdi diparengkeun ku Gusti Allah tiasa malas budi, malas asih ka sadayana. Tiasa mulang tarima. Amin. Amin. Ceuk nu araya.
Salajengna abdi nadawidi wireh gaduh emutan hoyong ngadang dosan antawis emak bapak sareng juragan Carmat. Asal sae hoyong tetap sae ulah jadi kaawonan. Codekana juragan Carmat kantenan aya mung jasana oge ageng ka emak ka bapak teh anu teras ngocor ka abdi dugi ka abdi sakieu oge. Eta teh kalawan aya jasa di anjeunna. Ka anjeunna kedah dinuhunkeun malah kedah dibales ku jasa deui. Hutang budi dibayar budi deui. Kacodekaan mah kedah dihampura. Margi eta teh tiasa oge hiji panyakit anu teu tiasa dilandongan sareng ulah dilawan. Mak bapak ngantunkeun juragan Carmat. Lajeng nyaluuh ka maing. Ka hoyong abdi mah ulah ngantunkeun atawa nyanak awon. Hoyong tetep saena atawa langkung saya antawis emak bapak sareng anjeunna. Maksad abdi anu kedah diwidean teh ku jalaran abdi ngalantarankeun dugi ka ayana kaawonan. Nyaikeunana oge kedah ku abdi. Keke lana nyai keke. Cek Obing. Aki nyelang heula yeuh tina acan kaharti kana maksud nyai. Hayang saya jeung Carmat teh sae kumaha teh ya. Sumuhun eta Aki. Itu teh sing dugi ka teu ngaraos kaduhung tina parantos nulungan urang. Malah sina sugemaeun. Ulah boga rasa dipulang sengit. Ulah dugi ka nyebat ka urang kena-kena. Beh dituna teh ulah ngunek-ngunek. Keun sia ulah. Margi upami amarahna dugi ka nirca, tangtos abdi heula anu diarah-arah. Tah eta abdi teh bade nyaekeun eta. Ari kitu kumaha jalana nyai? Cek Biasi. Sumuhun maing. Abdi teh bade nepangan ka anjeunna, bade nganuhunkeun. Pokona pisan mah bade ngalandongan panyawatna ulah mika hayang ka abdi. Margi sapanjang eta teh acan cager, mau woleh-woleh aya dina bulan-bulanan. Sararea curinghak babakuna teu percaya tina pihasileunana. Kajaba mun rek nyebakeun maneh jadi pamajikan Carmat. Rukminah miheulaan ngomong. Entong Irah. Entong kaditu. Rek nanahaun. Bisi ari datang ari karawak bae di kerem maklum setan. Apaan anu teh heula-heula kita beda ti kitu jalanna teh. Dipaling malah teuing mama. Cek Obing. Bener nyai entong. Mau benang di ubaran nu kitu mah. Anggur si geus we tong di tembongan-tembongan acan. Matak bae cangcaya. Malah paur aki oge. Ari pamanggih maing mah kieu eta teh. Cek Biasi. Maksud nyai kacida hadena. Tapi gede bahayana. Maksud anu hade kudu tepi ka hasilna. Bahayana kudu dijaga. Cek maing mah kumaha mun kieu. Hutang kudu dibayarna ku nyai. Bari nganuhunkeun teh urang kana jasana jeung nyanggakeun sahargana pare nu dianyuk. Omongkeun. Yen nyai anu ngagantianana tina duit ladang warisan. Duitna ku maing dibere, lain mere nganyuk maing mah. Mere mutlak ka nyai. Itung-itung ngagantian urut ngongkosan nyai ti orok tepi ka ayeuna. Da ayeuna mah apa nyai teh anak maing. Isu poe Senen hayu jeung lurah urang ka bank nyokot duitna. Tidinya tuluy ka Kademangan. Tapi diantar ku Aki Obing, ku bapak, ku Kiai Kurdi pikeun saksi. Ditambah dibarengan ku bapak lurah oge ti dieu teu naon-naon, alus pisan malah. Nyi Sutirah ayeuna mah nu ngarawuh suku Biasih abahing ku bungah teh jeung muji syukur kana kaikhlasanana. Kacarita poe Salasa, lalaki opatan kalima budak rumaja putri daratang ka Kademangan. Saha eta nu ngabring teh? Ki Obing, Ki Darma, Ki Kurdi, Pak Lurah jeung Sutirah. Di Kademangan 5 anana tarurun tina beus. Kurang leuwih pukul 8 isuk-isuk geus araya di hareupeun Carmat. Carmat anu kare kaluar ti kandang doma aduna ngahehoh nenyo nu daratang. Dina hatena ratug aya atoh aya heran.
Kaketegan jeung ngadadak loba pertanyaan ka dirina sorangan. Poe kamarina manehna ngajurungan Maiung tukang ongol-ongol teh. Ari ayeuna geus ngabring daratang. Sabapakna salurahna malah siga-siga jeung amil. Aduh, nah kitu ayeuna gini. Nah kitu ayeuna kuring rek dikawinkeun teh. Kebeneran pamajikankeun areuweuh ye. Nyaba geus 2 poe. 3 poe deui pidatangeunana teh. Wali aya tuh geuning. Saksi aya, panganten awewe aya. Nya aing terek dikawinkeun da kawasna mah. Bener si Maiung hebat, meuni celom giriwil. Ngahulang Carmad bari pipikiran kitu teh aya kana 3 menitna. Lain gewat-gewat ka imahna dangdan aya semah teh. Maklum, nu tas ngamarian domba bubuligiran, mani tembong belangna ka ping-ping-ping-pingna. Carmad ngajanteng nepi ka semah aya di panyaweran. Barang inget yen belangna tembong kabeh, manehna ngageuwat ka jero imah terus dangdan. Geus ngariung ditepas, Carmad memeh naon-naon mencerong heula ka Nyi Sutira. Sanajan dangdan basajan, teu waleh hebat, bobuhan midangna jeung aturan, meunang nyusurup kawantu manehna sajabana ti SGA teh. Ilu biung di sakola-sakola kecantikan. Naon nu dipake ku Nyi Sutira harita? Acu kabaya potongan priangan tina sipon hideung. Disulam benang sutra koneng emas. Sulaman direka ku gambaran kapinis keur hiber. Aya nu ngapung, aya nu nutug. Siga-siga ting juralit lir manuk-manuk anu keur silih samer. Samping garutan rereng sintung bodasan semu gading. Selop jengke plastik hideung-hideung disetrip-setrip. Solempang na koneng emas, nyetel rejeng warna emas sulaman baju. Gelung na gelung Bandung, model cokboy, nu siga odoy tapi pageuh. Disubalan kembang malati sapitna. Bubal katara ti gigir, ti hareup mah ngan saeutik. Ti tukangna siga masangan cucuk gelung mata mutiara, persenan ti ibu direktrise SGA. Tanda mata basa lulus, bubuhan ka murid kakasih. Drihuk sutra gading dikempit dipake mungkus tas plastik, nu dieusi ku duit setorkeuneun kana hutang. Suweng imitasi belenong koneng, jadamna hideung rada rubak. Entong boro Carmad nu keur kapengpeongan. Dalah anu keur nganteur geret deui, ku resepna nyodang-danan Nyi Sutira nu surup payus kana pamulu. Nu kaliwatan mah, nu teu warawuheun, samarukna Sutirah teh putra kadaton gegeden kota, angkatna ka padesan diiring-iring jeung diaping ku lurah make kadinesan. Carmad temenggengeun teu bisa nyuara, jeung ngadak-ngadak rada-rada era nu nyoki Darma, sabab asa geus nya jadi mitoha. Era saeutik ku lebe jeung ku lurah pedah asa nya rek dikawinkeun. Nyi Sutirah memeh ngamimitian nyarita munjungan heula ka Carmad. Tindak tandukna rengkuh wandangota jeung ngamenak, bubuhan nu manis sagala nyari. Sari seurina, sari cicingna, sari nyaur, sari laur, sari tata titina. Carmad rada ngadeg-deg diukna, nyang hareupan semah nu limaan. Geus meunang dangdan ge kaayaanana mah tetep bae aya hiyak-hiyak bau keneh domba. Da puguh teu kaburu mandi. Nyi Sutirah mesem ka Carmad, tuluy ngamimitian nyarita. Nu mawi abdi dongkap ka juragan, sareng ieu sadayana, pun bapa, Aki Obing, Pak Kiai sareng ieu Bapak Lurah. Sadayana oge sami-sami sumaja dumeheus nyangakeun pangabaktos. Kalihna reh pun bapak parantos sasauran ka abdi tina perkawis kapala juragan. Teu aya sanes, ieu sadayana teh anu bakal jadi. Serengeh Carmad serileutik bari gumasep. Samarukna Nyi Sutirah nyebutkeun kahayangna teh pamentana eta tea. Supaya manehna ngajodo ka Sutirah, malah tuluy nyambungan. Jadi jadi saksi. Sumuhun. 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 Jeung nu araya teh raong. Carmad teh atuh beuki kaluar wae wawanena. Malah boga kayakinan dina hatena sorangan yen nya rek dikawinkeun tea manehna teh.
manehna edeg-edegan tuluy nembalan anu kaluar tina sangkaanana yen nya teh rek jadi panganten. Hehehe. Nah, atuh bete wawartos di kamari. Aduh, abong kena nyarangka yen segala aya. Ari keur kepentingan kieu mah atuh santeun kudu tatahar atuh ti awalna. Tatahar. Tatahar naon teh ya juragan? Cek Obing bari teg hatena karena salah pahamna Carmad. Ay. Hehe. Aduh. Narek naon teh atuh ieu mah? Cek Carmad ka Darma. Sumuhun. Eta teh kasauran juragan dinten Kemis nu anyar kalangkung di rorompok. Ku abdi parantos dibadantenkeun ka pun anak. Ayeuna mah dangukeun wae kumaha pisang gemeunana. Nya. Sumuhun kitu. Cik pek atuh nyai kumaha teh ayeuna teh. Emang hayang garang nguping sing kasaksian ku sararea yeuh. Balikan deui we bisi aya nu can nyahoeun saperti Obing tadi. Pek saurkeun ulah isin-isin. Omong Carmad bari jengletan ka Sutira. Sumuhun. Kieu atuh upami di pewarang mah. Dinten Kemis juragan teh sumping ka pun bapa. Nuju abdi teu aya. Juragan aya pamundut 2 rupi. Nu hiji ngeunaan samatan pun bapa supaya dilunasan. Nu hiji deui nu ngeunaan hal anu ku pun bapa 100% dipasrahkeun ka abdi sagemblengna. Anu kadua mah mugi ulah mariksa deui. Margi eta mah kedah dina waktos anu lugina. Boh di abdina boh sumah wonten di juragan. Insya Allah abdi moal sumingki. Dupi ieu kahiji nya eta tina hal sametan mah abdi hoyong tiasa beres ti payun. Malah ayeuna teh bade ngahaturkeun artos kanggo mayar sametan pun bapa. Hari tuh. Cek Carmad nu ngadak-ngadak jadi pucet jeung memehan bae ti kusruk tina kursi. Tina ku teu nyangka sacongo buuk rek kali nyalosna. Sirahna asa rieut, tetenjoanana asa poek jeung muntir lieur, asa nincak asa henteu, asal tadi edeg jadi ngeleper ngadeg-deg. Dan teu hayang dibayar da upama. Cek Carmad teu bisa neruskeun. Yaktos kitu saur pun bapa oge. Nanging kumargi abdi nu ngalantarankeun dugi ka pun bapa gaduh sametan nya eta kanggo ngongkosan sakola abdi teh. Abdi raos gaduh kewajiban sanaos teh dipunut kangge mulang tarima ka pun bapa. Salah sawiosna nya eta mayar sametanana ka juragan. Langkung sae upami hutang-hutang pun bapa mah dilunasan ti payun. Abdi alim awon kacelukna pun bapa gede hutangna atana ping-uping upami salira juragan disebat-sebat pajarkeun ngaringkus pun bapa. Awon temen dongkapna ka umum upami kitu teh. Upami sami-sami bersih mah moal aya selentang-selenting anu teu sae. Abdi teh pangna tiasa dugi ka sagede kieu teh. Sareatna ku indung ku bapa. Dupi hakikatna mah sasatna juragan anu kagungan jasa. Abdi kacida awona upami abdi teu nganuhunkeun sareng teu ngajungjung kasayan juragan sareng kehormatan pun bapa. Carmad ngadengi Sutirah capetang. Sorana halimpu eusina bener sarta dina tungtungna mereka bungahan anu kahartina arek ngajungjung teh moal nolak kana kahayangna. Ngawalonanana teh kieu. Jadi kahayangnya teh dibereskeun heula hiji-hiji ya. Kahiji meresan heula hutang gitu. Sumuhun. Cek Sutirah bari toleh-oleh imut mere pengharapan. Nanging ku asa tali ganca ieu anu kapiunjuk teh. Margi ku aya nalapat paham Aki Obing tadi. Sayaktosna kieu juragan. Abdi teh siang wengi nganuhunkeun anu saageng-ageungna kana kasayan juragan ka indung bapa abdi anu ngocor dugi ka abdi. Mugi bae abdi tiasa malasna lipat ganda. Sareng mugi-mugi laksana sadayana maksa juragan anu sae. Salajengna bade nyanggakeun samudaya kalepatan pun bapa dina kumawula ka juragan. Sareng mugi ditampi wereh ieu pamayar pun bapa teh teu aya pisan langkungna. Lintang ti abdi sadaya salamina moal dugi kahilap kana kasayan juragan. Carmad jadi nyaho kumaha pipokeun. Sieun salah kecap era kudu ngariung. Tungtungna jol hatepi duitna. Nah bodoh-bodoh teuing atuh aing teh. Budak geus daekeun duitna beunang,
Lumayan baik ke ongkos-ongkos kawin ka manehna keneh eta duit teh. Da lain saeutik saeutik atuh. Syukur bisa Nyai atuh ali boga pikiran kitu mah, omong Carmad. Sok gerak mangkeun. Pi artoseunana teh meureun sabaraha nya? Rp22.750. Dibuleutkeun we sakitu teh, nitih Rp350 sakintal, sarta lunas we hutang-hutang Mang Darma ka Mang. Gancangna hutang geus dibayar, segel ditanda tangan, panerimaan cukup sagala syaratna. Ditanda disaksian ku tiluan, Ki Obing, Palurah jeung Kiai Kurdi. Carmad nu hayang gerak-gerak gabrug bae sigana teh ka Nyi Sutirah. Pok deui nanya iraha bisana badami hal anu kadua teh. Sutirah tungkul bari ngajawab. Enjing sontan oge abdi moal tetumut. Mung saya mah dirompok pun nini dinten Minggu. Carmad hudang birahina, gede harepanana bari pok ngomong borongong. Mun teu bari galab mah netepkeun yen Minggu nu deukeut baris ka Cikirai. Samemeh Sutirah balik ngadak-ngadak Carmad timuru. Teu ngarti ti mana Darma bogaan duit. Bisi teu nu hayangeun ka Sutirah. Pok bae manehna nanya. Kekelanan Nyai. Mang sono keneh ulah waka balik. Jeung Mang teh hayang nyaho ieu. Ti mana eta duit nu sakitu lobana teh? Bisi duit panas. Leuwih hade ieu artos anak deui. Mang sejama parin ka Nyai. Hutang Mang Darma dianggap geus lunas. Da geus aya segelna apan. Kekop ieu bawa deui. Ari juragan. Pamali atuh bili pabalik letah. Cek Sutirah bari aluman-aliman hubuh matak lucuna. Nuhun pisan kana pangasih. Eta artos teh sanes artos panas. Saya pariksakeun bae atuh ka ieu ka Bapak Kiai sareng ka Bapak Lurah. Ku Bapak Lurah darekdak dicaritakeun yen eta teh duit tiis. Abdi nu jadi lurah anu terang pisan. Malah ayeuna ge ngabantun mah Rp25.000. Dupi dudukna kieu ieu teh. Ieu Neng Sutirah parantos diutus kalawan vonis ti Presiden Landrad yen jadi putra angkatna. Eyangna kalebet cekap. Jalaran teu kagungan putra teh. Ku notaris Neng Sutirah disegelan. Sajabina vonis ti Landrad teh jadi ahli waris tunggal ti eyangna. Sasi kamari eyangna nembe ngical tanah ka pamarentah aya kana 1,5 juta nah. Nu disimpen di bank aya 4 juta, anu 4 juta deui kanggo ngagaleuh sawah sareng bade ka Mekah. Upami dibanding-bandingkeun mah eyangna teh tebih cekapna sareng juragan. Anu bakal tamplok warisanana ka Neng Sutirah sadayana. Kitu cek Palurah anu rada-rada ditambahan tina duka teuing kunaon. Hatena ngadak-ngadak teu resep ka Carmad. Carmad ngadenge kitu katara pisan seuri dina hatena. Atoh bakal boga pamajikan ka Sutirah teh geuning nya geulisnya beunghar. Moal teu jadi pamujian jeung jadi euleuh-euleuhna batur atawa pasirikan nu ngarora. Irungna rebeh. Ti harita manehna jadi tepuguh rampa, tepuguh rasa. Mindeng ngarengha panjang. Tuluy sok tepupuguh nepak pingpingna. Diuk gedebag-gedebug, surah seuri umat imut sorangan. Ngomong sakecap kadua seuri, awahing ku keur gumbira hate. Atoh boga papacangan, nya geulis nya manis, nya sugih. Saban poe Carmad ngalamun. Meresen maape anu bisa pisan ngolegna meni sok deui. Carmad ngalamun nu lain-lain. Arek pelesir, arek royal paduduaan jeung Sutirah. Mun geus kauntun tipung katambang beas.